Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dinten ayeuna Bu Iis bade medar sasatoan. Sasatoana nyaeta marmut. Marmut sabangsa sato anu rupana teu tebih sareng beurit atau tikus. Warna marmot rupi-rupi, aya warna hideung, bodas, sareng coklat. Tapi aya oge warnana anu nyampur, dua warna atawa 3 warna. Kadaharanana nyaeta jukut atau rumput. Lalab-lalaban oge tiasa sapertos wortel, sosin, daun sampe, jeung sajabana. Marmot kalebet sato anu halal, malihan mah dagingna seueur ngandung giji. Kokotorna wae tiasa dijantenkeun gemuk, anu gunana kanggo ngagemuk tutuwuhan. Kantenan upami dianggo ngagemuk kacang turus, biasana matak enggal jangkung tur subur. Lamun ngajuru jumlahna sok langkung ti 2, malihan mah sok dugi ka 5 anakna teh. Kabiasaan di lembur mah upami tos rada ageng, marmot teh sok dipencit, teras dagingna diolah, dibumbuan sapertos masak daging hayam. Rasana oge henteu tebih sareng daging hayam, empuk tur raos. Siapa yang udah pernah makan daging marmot ayo? Sok sanaos mirip sareng beurit, ieu sato teh henteu pika geuleuheun, ninggali buluna matak pikaresepeun, lah lucu sareng bararesih. Tah sakitu pedaran ti Bu Iis ngeunaan sato marmot. Hatur nuhun teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.